Dina hiji poe di kelas 8A aya barudak 7 karumpul. Maranehna keur ngabahas tugas kelompok anu dibutuhkan minggu payun. Barudak karek dipasean tugasna teh tadi pisan. Barudak eta teh nyaeta Anet, Lira, Adel, Kevin, sareng Parij. Saantos eta teh barudak alindit ka kagiatanna masing-masing. Soalna entos bel istirahat. Udah lah orang kita aja ngejaga kelompok teh. Akhirna teh si Kevin indit rek balik ti heula pedah terajan ngerjakan tugas kelompok. Sedangkan si Parij lieur ngajelaskeun ka si Adelna kumaha. Saantos ngerjakan tugas kelompok, maranehna caricing heula. Ngan can sabaraha menit acan, si Dela nanyakeun si Kevin. Saantos ngerjakeun tugas kelompok eta teh, akhirna si Adel, Lira, Anet sareng Paris balik ka imahna masing-masing.